Wahai mukminin sing narurut maraneh kabeh ka Gusti Allah. Allah tegas ngainstruksikeun tadi titah ngajauhan mabok jeung judi, titah ngajauhan ku Gusti Allah teh kana patung jeung azlam. Adu nasib teh ku Gusti Allah diinstruksikeun melalui wahyu ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sok Muhammad Rasul aing nyampaikeun ka sia intina titah nurut ka aing cak Allah wa ati Allah wa atiur Rasul tuturkeun Rasul lantaran Rasul mah ucapanana lainang di dirina la yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Moal nyarita haram kecuali parentah aing, moal nyarita wajib kecuali parentah aing, moal nyaritakeun sunah kecuali parentahan aing. Aing dek nyampaikeun ka sia teh lantarannya ka sia ngan hese aing teh nyampaikeunana melalui saha ge kecuali melalui Rasul. Diutus ku aing seorang Rasul Muhammad ngaranna tuturkeun ku maneh anuti ku maneh perintah Allah. Awas terutama dina mabok jeung judi jeung patung jeung azlam nu opat teh tadi. Na ieu mah dijelaskeun wahdaru cek Gusti Allah hati-hati. Nurut maneh ka Gusti Allah, nurut maneh ka parentahan Rasul Allah, tapi wahdaru awas hati-hati. Kumaha hati-hatiana? Lamun maneh nurut salamet, mun maneh teu nurut bahaya. Fa in tawallaitum, maka lamun maneh mengo, mun maneh ngabalieur, lamun maneh teu nuturkeun ka perintah Allah, teu nuturkeun teu ngajading kana ucapan Kangjeng Rasul, perintah-perintah Kangjeng Rasul ku maneh teh dihirup. Fa'lam kanyahokeun ku anjeun annama ala rasulinal balagul. Mubin Rasul mati kasangkut paut eueuh deui nyana mah ngan sakadar nyampaikeun doang. Maneh nurut salamet, maneh teu nurut bahaya. Rasul mah teu aya naon-naon, teu aya gantar kakaitan, teu aya hubungan. Nyana mah ngan sakadar diberekannya bae ka umat nyampaikeun ti aing. Andai kata Rasul teh nitah ulah mabok maneh nurut salamet. Andai kata Rasul nitah ulah mabok maneh teu nurut, ih atuh Rasul mah teu kasangkut paut. Lantaran Rasul mangan sakadar annama ala rasulinal balagul mubin ngan sakadar nyampaikeun. Rasulna parantos teu aya tilar di dunia mah disampaikeun ku para sahabat ayat ieu. Sahabatna geus teu aya, sampaikeun ku tabiin, tabiinna geus teu aya, disampaikeun ku asbat tabiin. Tahun 2011 penyampai lidah Kangjeng Nabi di Jakarta loba kene, di Pandeglang loba kene, di Serang Pandeglang, di Serang loba kene, saantero dunia nu nyambung lidah ayat ieu loba kene. Ngan hanjakal teh kumaha? Hanjakalna ieu pemerintahna. Pemerintah teh dirina artina nu marentahna ieu adalah bener-bener henteu mengamati ayat ieu. Sehingga nyana teh ngajual ayat. Kumaha ngajual ayat teh? Ai dina zahirna mah ngalarang nyana titah mabok di panggung sapeuting bisa 2-3 panggung horeng jerona mah ojol ayat eta teh jang meuli meo. Moal teurak kajen ku kumaha ge. Aya jelema nu mabok didakwahan ku kiai model kos kitu, teuk ceuli datang ka teurak we. Moal teurak. Naon sababna? Lantaran ojol tah mah ojol ayat. Nyana ngaluarkeun ayat susuganan mancing, lain mancing supaya menang hidayah, tapi nyana mah mancing supaya dapurna ngebul. Mal beres. Nu mantak lantaran ojol deuleukeun geus maotna. Deuleukeun cek Imam Ghazali deuleukeun geus maotna be. Trek be kiai nu sok dakwah maot. Maot misalnya ieu, maot. Aya eueuh nu zarah umat kadinya. Ternyata eueuh. Apakah teu wauheun? Wauh. Apakah teu akrab? Akrab. Kunaon embung jarah? Pan nyana baheula dakwah. Abi dakwah lagi dibayar ieu gua aing. Ojol teh nama dakwah. Eueuh karasa. Tapi lamun nyana tilok ojol ku dunya, maot. Masya Allah. Nyana pernah datang ka imah aing ngasehatan. Dibere mah dibere tapi teu maksudna nyana.
Henteu maksud neangan kos kitu cek pemuda teh masyaallah keur aya nama urang teh ku sasalaman ge kana sehatan ku neuleuna ge kana sehatan komo lamun geus ngajina kana sehatan emang henteu maksud ojol teu maksud ojol jeung dunia geus maotna jelema daratang ka makomna hadiah ka makomna ziarah ka makomna deuleukeun geus maotna mun biasana ojol jeung dunia pek bae eureun moal aya nu inget teh eta teh rahasia anu luar biasa terrahasia anu luar biasa maksudna Imam Ghazali dek garitakeun keikhlasan jelema deuleu geus maotna bae nu mantak urang zararah katua ka naon kitu ngaranna ka Maulana Hasanuddin ahli ikhlas urang ngajarahan ka Maulana Yusuf ahli ikhlas urang ngajarahan deui kitu ka mana kana jadi ka Kiai Asnawi ahli ikhlas asal ahli ikhlas jelema ku Allah digiring-giring ditaku saha eta zarah aya nu ngagiring-giring eueuh di lembur urang aya jawara paeh hayang urang jarah ka dinya atuh henteu pancena sok nganasehatan nganasehatan katunya mah marah aya kiai maot teh henteu dijarahan ku muridna murid acan muridna ge santrina ge teu jarah-jarah acan sangheuk bawatna teu bisa dibobodo nurani mah kunaon eta baheulana jago mah ngajago ngajina hebat mah hebat ngajina cuman ojol jeung dunia lamun ditanya kunaon sih teu daek zarah henteu lah kunaon emang pan ngadidik sia atuh ngadidik ge bae lah aing sok dipentaan pentaan asal aya anu ngaji bae tah murid aing sing ade eta hancengan aing teh sing ade nu nanya masalah bae jadi murid oleh kaum mana teh sekali nanya sajutanya yen pondok menta, yen majelis menta, ojol katanya kos gitu ngaran. Mal beres. Yen kudu yen majelis manyanana tuh. Ai masyarakat teh nyen majelis aya nyana meuli apansa. Eta goblok kiai di Singapura kos gitu eta. Ieu mah keur carita masalah ikhlas cek Imam Ghazali. Sampaikan geura ayat bakal ngerenyet geura jelema mun nu nyampaikeunna nu marentahna ieu adalah teu ojol jeung dunia sok wahai para pemuda nyaahan diri maneh jam moal ngora bae jeung sing hade isuk pageto teh anjeun bakal maot sedengkeun maot teu ngolot teu kolot teu ngora eureunan geura ge mabok ku sakitu bae nyanana teu boga pikiran hayang dibayar dakwahna aya bae 2-3 man eureun sanajan nu maju aya 10 sanajan unggal penting dakwah menasional tapi di benak hatena nyana teh lain eta nu dimaksudna maksudna mah dek numpuk-numpuk harta ieu mah tinggal maksud lain dibere jeung teu dibere lain boga jeung teu boga tapi maksudna sing ada singkah arti meunang nyokot ti mana eta Imam Ghazali meunang nyokot tina innamal a'malu binniyat jelema mah kumaha niatna jelema ngariung teu niatna naon niatna teh deuk tahlilan nek syiar kemudian diberi berkatna satrek masalah teka bawa teka jinjing gunya ada satrek berkatna atuh loba jasa masalah tetep bae syiar mah kuari mah jelema dek ngariung tapi nu dimaksud berkatna berkat mending mun satrek pugu cau deh mending mun cau nu beureu mah cau hansip rugi emang cau hansip aya eta kos kitu tah beda niat sih gak ada niat mantek yang niat eta sok di non garang-garana sok dibahas-bahas bae ku kiai balikan deui supaya jelas niat urang ti penting dek niat hudang lah aing dek tahajud kasubuhan eta urang geus boga nilai tahajud geus boga pan nilai tahajud masyaallah eta niat jadi kadang-kadang niat eta bakal ngabentuk di akhirat sanajan teu dipigawe niatul mukmin khairun min amali mantak ngaji niatna deleukeun ge kadagena beda ieu sorana beda sora lamun niatna ikhlas mah beda nyelecep ka jero hatena teh rindu ka jero hatena ngeunaheun ka jero hatena teh eta teh bakat tingku ikhlas di jerona ikhlas teh naon teh lain diomong ikhlas mah teu hayang urusan dunia hayang kalem teh hayang dimulai diagung-agung teh deuk nyampaikeun ayat ieu mah
supaya manusia bentak mata hatena itu maksud hayang dibayar kebeneran di agung-agung aja dibayar dibere itu tapi urusan batur asal dirina nah iyalah nu hese teh berangkat awalna begitu ngalengkati mah dek naon maksudna dakwah dek naon maksudna ayeuna ieu mah dek dakwah bae ayo ngan eta deh sok ngomong-ngomong sabaraha jam ieu nya setengah jam bos setengah jam lamun naik kareta mau sedang ka mana ieu oh bayaranna ge gede cabok ya kos gitu mah eta teh ilas eta kos gitu kan eta teh piceun mun hayang bener piceun mun hayang bener yeh nyampaikeun ayat ieu disampaikeun di dunia ayat ieu disampaikeun mabok makin menjadi-jadi kese luar biasa nah ye diakhiri ayat nu tadi teh ku Allah wa atiur rasul narurut marane kabeh ka Gusti Allah teh ngalarang melalui Kangjeng Rasul minum arak judi wa atiur rasul tuturkeun turut ku maneh Kangjeng Rasulullah wazaru jeung hati-hati kudu rempan maneh kana berbagai permaksiatan lantaran bakal ngejerumuskeun anjeun ulah-ulah di dunia komo di akhirat nama deui bakal sing jarungkel ka neraka jahanam lamun nurut atuh salamet lamun ngabalieur mengo fa in tawallaitu mani taat mun maneh ngabalieur tina taat Rasul mah Rasul bae tapi teu didenge kiai mah kiai bae tapi teu didenge fa'lamu awas aya rambu-rambu hubunganna naon Kangjeng Rasul mana ma ala rasulinal balagul mubin Kangjeng Rasul mah hanya sekedar nyampaikeun doang atuh ari katarima salamet lamun teu katarima atuh bahaya lantaran fajaza hukum alaina cek Gusti Allah adapun babales aranjeun kabeh mah eta adalah tanggung jawab kula nurut maneh kukula bakal disalametkeun ka surga teh nurut maneh kukula dijangjian kukula teh bakal dikanarakakeun sakitu bae Rasul mah teu aya patula-patalina naon gitu kene kiai ngalarang niat mah sakadar dakwah bener-bener lillahi taala aju jelemana teh daek darurut ka kiai atuh annama ala rasulinal balagul mubin kiai mangan sakadar nyampaikeun doa nurut jeung teu nurut lain urusan kiai mantap kiai ulah marah lamun dakwah teh aju teu narurut marah kiai goblok sia teu nurut ka aing deuk nurut ka aing deuk nurut ka saha sia tolol sia goblok sia eta kiai moal beres sama kos kitu mal beres atuh ieu keur nyampaikeun bae haram riba haram ngredit haram praktek isuk-isuk datang Waalaikumsalam enon ya ampura kiai kunaon aduh doakeun kula bulan kemarin itu bisa bayar kreditan karep mudah-mudahan boga cek hate ai kamari aing nyampaikeun haram ku ari minta doa ka aing aing teh sieun nu kabalingar sebenarnya Deres kos gitu deres. Anu kieu Waalaikum cerik bae. Oh, nyabikang di mana? Di mana nih? Oh, udah deket cenah di dinya. Enak. Aduh, cenah daripada ditarik deui ku dealer mau nginjem duit. Ja. Iya. Aduh, boga salah kita henteu si budak. Mun teu onam. Artina itu depan Masya Allah gula ngajing mengaji baik ke kiai ngadenge bae jadi manginjam duit bae jangan bayar kreditan innalillahi wa inna ilaihi kudu kumaha tah atuh teh kumaha nyampaikeun nyampaikeun bae ngan can datang ka hatena can dibere hidayah ku Gusti Allah berarti mahal teh anu ngagulak-gilekeun mah anu ngaleungitkeun hijab mah lain kiai lain wali lain Kangjeng Rasul nu mere hidayah mah Gusti Allah Subhanahu wa taala masyaallah timbul pertanyaan para sahabat urang mah alhamdulillah cek para sahabat teh
kazamanan karena ayat innamal khamru wal maisir sehingga orang sadar nu tadina osok mabok eureun tadina sok judi eureun tadina nyembah ka patung areureun tadina dunus nasib ngundi nasib baju areureun ku ari mah kulantaran urang nyaho kana haramna ngan ieu ayeuna mah fa kaifa bi ikhwanina alladzina matu wa hum yashrabuna al khamra wa yakuluna malal maisir aya eta dulur urang tetangga urang nu kamari ieu mararabok kamari ieu jararu diaju ku ari parae eta kumaha kamari ieu meme diharamkeun nyana mabok aju pae nyana judi duitna pake dahar dirina pamajikan jeung anak pae eta kumaha nya ai urang mah kuari geus areureun ieu jageus jaho ieu kana haramna ai eta bapa urang emang urang uwa urang kawau urang anu baheulana mararabok paeh kumaha eta iman mah iman ka Gusti Allah tapi can turun ayat saklek haramna arak nyana kaburu paeh kumaha nya eta jol be ayat ieu laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآسنوا والله يحب المحسنين cek Gusti Allah laisa 'alal ladzina amanu wallahu alam bimuradi teu aya tetep ka jelema nu ariman ngimankeun geus amilus solihati bahkan beramal soleh junahun dosa teu kadosaan fima taimu dina sagala rupa hasil-hasil nu kumanehanana di dahar lamun dina arak mah kunyana diinum nginum arak wal maisir hasil daripada judina kunyana di dahar dirina jeung pamajikan keluarga eta mah pan qoblat hari memeh diharamkeun artina jelema nu baraheula iman ka Gusti Allah jeung Rasulna bahkan nyana ngamal soleh ngan encan turun ayat kasaklekana haramna diharamkeun nginum arak jeung judi kemudian nyana kaburu maot cek Gusti Allah laisa junahun teu dosa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihat bagi jelema nu ariman terus amal soleh fima ta'imu dina naon nu kunyana nu diinum arak diinum hasil judi kunyana di dahar asal idza mattaqau wa amanu wa 'amilus solihat di mana aranjeuna takwa di mana aranjeuna iman di mana aranjeuna beramal soleh asal iman takwa beramal soleh masalah lantarannya maot memeh diharamkeun secara mutlak dikuatan deui ku Gusti Allah summa taqaw amanu inget ini penting mah takwa jeung iman modalna syaratna asal takwa jeung iman tambahan deui ku Gusti Allah summa taqaw ahsanu nu penting mah takwa jeung ihsan nu mantak aya 3 di dieu teh ittaqau teh loba amat aya rahasiaan teh barang dibongkar ku ilmu bilagah mah nomor kahiji aya idza mattaqau wa amanu wa amilus solihat nomor kadua summa taqau wa amanu nomor katilu summa taqau wa ahsanu aya 3 ittaqauna loba amat atuh cukup bae hiji ittaqau anu awal mah eta adalah jang pribadina ittaqau nu kadua mah jang pribadi jeung halayak rame ittaqau nu katilu mah jang dirina halayak rame jeung ngalaksanakeun ihsan nu mantak aya iman aya Islam aya ihsan aya syariat aya tarekat aya hakikat selalu kitu bae dina Al-Qur'an teh nu mantak di dieu ge aya 3 ittaqauna ittaqau nu pertama ittaqau iman ittaqau nu kadua ittaqau Islam ittaqau anu katilu ittaqau ihsan nu mantak ittaqau nu pertama ittaqau syariat ittaqau nu kadua ittaqau tarekat ittaqau nu katilu ittaqau hakikat mantak ge ieu aya ihsan terakhir mah ihsan hakikat ye summa taqaw wasanu ngan kabelah dieuna istimewa Gusti Allah wallahu yuhibbul muhsinin
Allahumma mika cinta jeung mika resepna teh ka jelema anu nyieun ihsan berarti anu ittaqau binafsihi masa kadar takwa jeung iman jang dirina masih diproses engke di akhiratna. Nomor kadua ittaqau anu kadua jang bigairihi jang bisa merean ka batur nyaritakeun ka batur tapi dirina mancan ihsan masih diproses ku Gusti Allah. Anu henteu diproses mah anu meunang mika dikit cinta Allah ieu adalah jelema anu ittaqa amal soleh iman termasuk ihsan. Iyalah wallahu yuhibbul muhsinin. Nu kumaha ihsan? Ihsan anta budallah kana katarahu wa ilam takun tarahu kana hu yaraka. Maneh ibadah ka Allah seakan-akan neuleuh ka Gusti Allah. Mun can bisa seakan-akan dideleukeun ku Gusti Allah. Berarti teu pernah bae aya mimpar-mimpar urusan dunia, teu ojol nyampaikeun Qur'anna, teu ojol nyampaikeun ayatna, teu ojol nyampaikeun hadisna jeung urusan keagungan kemuliaan, jeung teu ojol kana urusan dunia ihsan. Sieun ka Gusti Allah. Bahkan mun dibere duit geus sieun nya mah. Waalaikumsalam. Di mana ieu? Di Atut. Ai butuh ieu ka duit teh. Ieu teh pan keheulanya halal apa haram. Kitu ahli Allah. Kela dieu kala. Sabaraha duit? Yang dibuka teh bu emang tarima bente suara duit lah barang dibuka teh 1 juta lah letik 1 juta mun 5 juta mah bejakeun ka Atut daek 1 juta mambung panai 5 daek kagok ka neraka. Aduh neangan daftaran bae cenah daftaran eta naon kadang-kadang KTP maksudna dek di umroh-umrohkeun. Ya umrah jadi ganjaran apa henteu? Kunaon teu berpikir, Masya Allah. Ieu ayat lain lalagaan. Gusti Allah cukup bae ieu teh, make ittaqauna hiji bae. Cek ahli bilagah mun hiji ge cukup. Tapi make ayat 3 ieu teh lain lalawara. Ya Allah ya Rabbi. Maka idza mattaqaw wa amanu wa amilus solihat. Hiji mereka 2 summat taqaw amanu 2 mereka 3 summat taqaw ahsanu. Masya Allah 3 ittaqauna ge hati-hati sing rempan maneh awas hati-hati kana berbagai paharaman jeung permaksiatan. Imankeun ku anjeun beramal anjeun kana amal anu soleh hiji berarti syariat. Tambahan deui ku Gusti Allah summat taqaw wa amanu mentak ka dieuna ge make tafsiran Imam Jalal teh sabatu ana taqwa wal iman di jerona teh geus tetep takwa jeung iman ngan kuari ngalaksanakeun nya nante akana intisari takwa jeung iman tarekat ngaranna suluk disebut berangkat kuari mah lain sakadar iman tetapi nyana berangkat hati teh supaya benar-benar deket jeung Gusti Allah. Supaya datang ke mana ya? Supaya datang dirina teh ka Gusti Allah. Emang Gusti Allah bisa ditempuh jalan mana? Bisa ente naik kereta? Bisa ente naik kapal atau naik Apollo? Oh, otak nancan datang eta budak. Gusti Allah mah di mana-mana aya. Tapi lain berarti eta Gusti Allah. Kumaha tuh ngaji nu mantap ge. Jangan ngajinya terus baik atau otakna pendek biasa sih mah campur jeung naon wayah ngaji wayah datang ke imam nonton TV melulu HP bae meuli nu anyar deui oh budak 3G HP na geus mending mun ngarakeun aki-aki geus bau kuburan mamawa HP keneh bae ya Allah ya Rabbi tak aki-aki buang ka warah jas. Itu para rantes aki-aki bawa HP Gusti ya Allah nu aku. Ieu pasti aing dipake ka greget ieu ku Amerika. Naon sebabna? Perusahaannya napaan? Waduh bahaya ieu cenah kieu. Ngalarang meuli HP. Waduh, aing nyeunan HP kunyana dilarang. Aing mah ngan ngalarang doang ieu meka. Ya tetep ki ajeuna ge meuli bae. Ngan ngomong bae heulanan ieu mah.
lamun dek bener-bener nyana make ittaqau nu kadua tenden HP selamat berpisah. Aku mendengar pengajian dari Kiai, ternyata engkau harus pisah. Dengan berat hati aku terpisah denganmu, tetapi demi menuju Gusti, waduh, engkau akan aku tinggalkan. Tapi ai dijual mau moal si HP besi aing hayang deui. Setengah hate teteh jelema teh. Setengah hate kudu nalan, ican, plus. Meuli deui. Lain lalagaan ibadah teh nu mantak urang eueuh ngeunah kumaha ilmu fatul muin mah aya, ilmu jamul jawame mah aya, ilmu tafsir mah aya. Kok eueuh ngerenyet cenah ibadah eueuh ngeunah, asal eueuh ngeunah bae ge kadeuleu jelema mah sinarna eueuh. Emang kumaha gitu, lamun aya jelema nikmat ibadah ngan nyaritakeun nikmat ibadah mah teh mah geus rahasia bae hese nyaritakeunana ngan bedang ke sinarna. Boro-boro ndek nanaon tah pepegatan jeung HP bage sakitu hese. Aing mah jaga sekolot umur 60 tahun ku batur di ustad-ustad jeung di kiai-kiai. Lah HP aing isin aing. Geus aing mah moal. Ku ari mah HP teu boga nonton TV bae. Atuh ieu bagi berat penyakit. Bagi parah ya mah impus mah kiai kos kieu mah. Geus teh TV geus sia mangpaat aing neuleuan sia bae ti baheula teh ngan saukur berita bae paling ge anu-anu lah. Film nyanyi geus teh hayang aing mah geus tah dua tang. Coba ge dua bae HP jeung TV. Ieu teh di jero hate diberesihan teh hayang teh mah kos kitu mah lahun walabun teh mah geus aing mah deuk ka Allah bae saminggu bae ngerenyet bakalna. Hayang meuli deui. Menang seminggu dari cokot deh HP. Tidak kuat aku berpisah denganmu, jaringanku kurang sehingga undangan ngeriung kok nggak ada. Yang biasanya kayak ondo sama kos gitu. Tidak bisa pepegatan. Dek menuju ke Allah kudu aya anu ditinggalkeun, kadanan ninggalkeun dunia secara total. Keheureuyan nu kitu bae heulangan. Lah cenah disebut ortodok, geun bae disebut ortodok ge tereh paeh ieu. Daripada disebut modern haju paeh, modern ka bawa ka ditu hanas ibadah teu ngeunah, pikir tak ku otak. Ya Allah ya Rabbi. Ye ndek naon ye? Ieu mah keur carita summat taqwa wa amanu tingkatan kedua. Tingkatan kahiji mah eta tadi engke aya proses keneh bae. Allah teh ieu tilu teh aya rahasiahan. Ngan saeutik we dijelaskeun ku Imam Jalal teh. Coba deuleu tafsiran di kitab-kitab lain tentang ayat ieu. Masya Allah teu sembarangan Allah nenden tilu takror teh. Tapi takrorna teh takror teh budak balik. Takau deui. Mun eueuh rahasiahan moal dipuat di dieu. Tah tingkatan kahiji mah nu tadi teh ya takwa iman, tapi tetap nyana masih biasa kena baik, cuman di mulut tidak sampai di hati. Waduh, sedangkan kan dari mata turun ke hati. Sia ngarora keneh mah kitu. Aku hari mah teh geus beres tah eta mah geus tah. Wa summat taqau wa aman pelaksanaan ieu teh. Duh. Anu kamari teh maharim dilaksanakeun ku ari mangis menuju ka Gusti Allah lah tah dibere duit ge ieu teh saha teh anu henteu henteu mah rada gede dek leutik henteu bae kula nu lumayan jeung nambahan meuli apa Avanza henteu aing ka jeung teu make Avanza naik angkot aing geus henteu bae cek aing henteu bawa ka ditu sugan hayang ditamban teh hayang kecuali atutna kawin jeung aing cara kadang sakit atuh misalna lain ti atut bae sarua ti wahidin ge ulah urang pilih sesuai jeung nurani abeh urang di dunia beres di akhirat henteu dicarekan ku Gusti Allah ieu mah jang santri aya nu lain santri mah teu nyaho nu hukum aya jang kiai atuh mimba bi komo santri mampan nyaho iya duit nu kos kitu teh beres
Perem mantap kunaon? Perem sakedeung deui 2 bulan deui. Perem. Ya perem sabelah mata mangintip ngaranna. Aya nu kieu bae can aya ti ditu. Can aing kiai. Batur mah aing di ustad. Aya anu pae ngundang ka aing, ngariung ka aing, muludan ge aing kaundang. Tapi ieu aing can diambeun meureun nya. Jen can ti kulon can aya, ti wetan can aya. Aing mah meureun kunya lain pajar jelema kadal meureun. Dek ngeunaheun kumaha ibadah. Ikir carita summat takau. Panyakit eta teh kos kitu teh. Geus HP panyakit, TV panyakit, jaringan-jaringan panyakit, duit nu teu pararuguh panyakit. Lepaskeun geura eta sok kudang peuting. Usolli Allahu akbar. Maaf, engke bakal kabayang guru ikhlas urang. Bakal Allah mere kos kitu heula. Tek bae kiai anu mah meureun ngeunaheun soal ayang ke di jero hate. Allah tambah ikhlas. Eta teh dorongan moral anu ku Gusti Allah ditambahan ka hate urang. Naek urang tek komo wali meureun. Allahu akbar. Lain ngahayal, aya ngahayal mah bahaya. Tek bae ka ditu. Kangjeng Nabi mah di Guha Hira sorangan meureun ku nikmat-nikmat teh ibadah. Allahu akbar. Geus ngeunaheun ibadah. Moal bisa lamun aya hahalang mah. Allahu akbar. Kamari 500. Lamun kapanggiri asana 1 juta ya. Iraha ya undangan deui-nya. Hayalanna kos kitu beda. Ieu mah kula mah alal haq bae beda ke pemikiran beda. Allahu akbar. HP nu eta kekerbek. Anu anyar sabaraha duitnya. Buatan Cina sih sabaranya. Cak batur bagus tapi teu rusak. Kajeun lah isuk bae gitu. Moal beres, cak aing moal. Moal, kok mau anu ngabe? Allahu akbar. Ting tong. Saeta. Iya kan ambu doanya. Ting tong. Wah iya kan saya. Urang gitu salat. Tek ceuli datang ka ikhlas bae ge. Ieu keur carita urang lalagaan. Beda engke jeung beat mah dina tarekat lain deui doktrin. Ieu mah keur carita dilalagaankeun bae. Pikir ku urang moal bisa kajen ku kumaha ge. Mantak aya jelema norekat boga HP pabatola torikotuhu. Batal kajen teh zikir sabala ribu ti peuting boga HP batal cak aing batal. Deuleu persyaratanana. Cenah saya teh wah di torekat teh batal. Ieu mah teu saha-saha cenah nya mah udang-udangna ge gede geus muka sapah. Oh, bohong. Deuleu syarat daya 40 persyaratan. Masya Allah. Lain haram. Haram mah henteu HP mah. Tipi henteu haram zatiahna, jatuh najis teu naon teh mah kos kitu mah. Tapi bagi nu norekat teu meunang. Henteu meunang badak amun aya kiai hebat sorbanna ge ngangsar ka handap. Tapi make keneh HP geus ieu mah syariat keneh ieu mah bangsa nu pidatona hayang duit ieu mah nu kos kieu mah. Ini kabaca ieu mah kabaca. Eker cerita nomor kedua summat taqwa aman lain lalagaan. Nomor katilu mah geus jadi summat taqwa sanu sieun ka paharaman. Sieun ka permaksiatan khususna nu opat tadi umumna kuliah ing paharaman. Kemudian manehanana teh geus ngalaksanakeun perjalanan nu tadi teh ya. Kuari mah geus asa deukeut jasa jeung Gusti Allah. Pan urang teh diangkat jadi wali karasa. Mentak dipertanyakeun jelema sih jadi wali karasa apa teh? Karasa jadi wali teh. Aya nu henteu ngarasakeun eta keur nutup-nutupan karasa. Mana karasana? Asa eueuh dunia teh nu aya ngan Allah doang. Geus nyana teh ya engke asa kaduhung hirup nu kamari ieu. Duh aing eta Imam Ghazali caritakeun kos kitu. Imam Ghazali geus diangkat jadi hujatul Islam tapi can jadi wali. Begitu trek jadi wali eta nu kamari magahan ngaji teh eta mah dosa. Aing magahan ngaji, aing ngarang eta teh dosa aing. Dosanya na kos kitu teh eta ngarasa dosa sebab orang teu ngeunah tama ibadah kos ketika
nah ini iya we ibadah nu bener mah iya cekeuna tuh ya Allah ku ngeunaheun ibadah teh geus teu boga pikiran naon iyalah summat taqau wa sanu sedengkeun ka dieuna Gusti Allah wallahu yuhibbul muhsinin lain leutik-leutik ayat ieu teh mantap ge masyaallah hiji ku Gusti Allah dihampura dosa-dosa jelema anu baheula nginum arak aju ngimankeun jeung amal soleh lantaran nyana nginumna teh meme diharamkeun secara mutlak kakarak aba-aba doang aju kaburu maut kitu keneh nyana barang dahar tina hasil judi eta ge sami bae dihampura lantaran can turun ayat secara mutlak berarti luar biasa Gusti Allah mah ari encan datang ayat mah tetep bae dihampura kos urang ibadah aju teu nyaho dihampura bae mantap ibadah mah makin bodoh makin gampang jih atau makin gampang urang dek ka Mekah kemudian aya nama toab sedangkeun lamun toab teh kapan kudu boga wudu ja toab ka salat sedangkeun ku ari hese ngaraksana lantaran atupan jelema teh ribuan urang kakarak ge salengka geus aya jelema urang takroni nya hideung antal jeung urang mending mun putih mah nya hideung nya batal kan gereget eta urang kitu mah urang kalau kurang India atau Pakistan tapi nu geulis teh bagon nu teu geulisna mah makanya kertoab sih ditakeun geulis andai kata aja sia mapan kitu bae pikiran teh batal kumaha atuh ji atuh taklid ke mazhab Hanafi mantak naon ja mazhab Hanafi mah teu batal mun antel kulit jeung awewe aju taklidna di mana ieu ti wuduna keneh apa ti toapna tergantung jelemana lamun santri ustad kiai taklidna ieu adalah ti wuduna lamun jelema teu mondok ku ari ka Mekah titah taklid ti wuduna ge teu bisaeun bingung nya geus begitu wudu sampai engke bae tah dina toapna abdi taklid ka mazhab Hanafi nu cek mazhab Hanafi mah antel kulit awewe jeung lalaki teu batal geus bae wuduna sampai tapi nyana toapna toap make Hanafi jang nu bodoh mah atuh sanajan didedet ke emang bodoh entar cek Kangjeng Nabi al-amila madhabalah nu bodoh mah teu bogaeun madhab sebenarnya mah geus asal salat bae habek geus lah mentak beuki bodoh beuki babari kos solusia geus gitu keur carita ulah ngahesekeun ka nu bodoh mah iya tuh nu bodoh dihesekeun memaldekeun salat aya nini baheula ka abah cenah kula ieu kiai di ka Mekah ayo atuh jai maka jangan teu bisa babacaan teu kudu babacaan nih nu bisa bae naon nu bisa maca kulhu ge balelol teh nya teh zaman baheula ieu jeung kula mah cenah maca kulhu ge ulah maca kulhu sa sholawat bae jeung maca sholawat ge teu kudu babacaan teu kudu babacaan babari meunang kiai teu kudu babacaan teu kudu eta cerita tangga mah babacaan wah temen bodoh nyana asa pinter banda nyana dakwah di ditu cok kidamiati ge itu menang babacaan ngunaheun jaka kidamiati mah aing ngaji manasik gitu mah hese jasa jaka kidamiati mah teu kudu babacaan cek cenah ge ngunaheun hebat panda atuh tita babacaan kumaha boro-boro doa manasik kulhu ge balelol aduh ulah ka Mekah burung atuh henteu jang sanyanaeun mah asal ka ditu bae muter milu muter saing milu saing guys kucing-kucingan los entek abah-abah babari bae masyaallah ngeunaheun sarua jeung Ki Bustomi mun nanya masalah teh babari bae teh Ki Bustomi ge Assalamualaikum warahmatullahi nah ka Mekah cenah kula teu bisa doana kulo bae kulo cek Ki Bustomi teh tohap kulo aya saing kulo deui kuluna sabaraha sadekna sia dia sadekna sabaraha tumun 10 we 5 habak cek sarua tah abong saguru berenana di dia jeung Ki Bustomi teh saguru di Ki Prawira atuh kitu bae babari mentek ngeunaheun ka Ki Bustomi mah heuy cenah 5 bae kulhuna ge eta hartina lain naon kiai teh ngangeunahkeun bae nu bodoh mah dipaksakeun ge hese bae tuh aju ieu si ustad milu ka nu bodoh atuh ulah bego ustad tuh ustad ti wuduna kene taklid atuh
Masya Allah tuh geus beda-beda ke derajat di masjid teh ieu mah bodoh ieu mah santri ieu mah geus ngaustad ieu mah geus nyai ieu mah geus wali atuh beda-beda ngerendengnya na beda engke tahapanana nganu jelas mah asal menang pangampura Allah subhanahu wa ta'ala tinggal bae pebatalanana ari mazhab Syafi'i mah teu batal ari mazhab Hanafi mah teu batal mazhab Syafi'i hitut batal atuh Hanafi ge hitut batal ke sia hitut aing mas Hanafi batal aing ngising nyaonya ngisingnya geus beres kemudian ditajong keluar getih mimisan batal cek Hanafi cek Syafi'i mah teu babari geus antal doang teh jauh urang keluar getih jacarang jaterab atau jacarang keluar getih carang geus eta bae tah ka mazhab Hanafi jadi teu meunang hiji naon kitu ngaranna hiji pagawean ku dua mazhab tah eta doang nu teu meunang talpek ngaranna hiji pagawean dua mazhab teu meunang mun hiji pagawean kudu samazhab bae urang pagawean wudu samazhab pagawean toab samazhab teu meunang wudu nya Syafi'i nya Hanafi teu meunang atuh toab nya Syafi'i nya Hanafi teu meunang hiji pagawean dua mazhab teu meunang nu bagusna mah ti wuduna keneh wuduna Hanafi toabna Hanafi ke ka salatna ge terus gitu Hanafi saharita mah acan salat mah henteu mangga masalah eta kos kitu nah lamun urang ayeuna dua pagawean teh kumaha teh teu kahar teh dua mazhab teh kumaha kieu urang ku ari toab ngamazhab ka mazhab Hanafi ai praktek terap taklid deui aing ka mazhab Syafi'i jadi berarti ya mah taklid ba'da kajadian tuh bae ngeunahna lah cek urang lembur mah sabada kajadian taklid okos kieu tadi da urang kudu Syafi'i aju toab toab bae Syafi'i keneh barang antel ji antel Hanafi mah henteu taklid harita jadi sabada jadi karak taklid teu naon jang nu bodoh nu mentak beuki bodoh beuki babari ibadah mah nu mentak urangnya hadena bodoh alhamdulillahirabbil taklid aing ka Hanafi begitu geus taklid dia ka Hanafi ye geus taklid dia ka Hanafi ye urang toab antal jeung awewe teu batal jeung aing mah Hanafi antal teu batal malah mah Noel nya teu batal abong-abong teu batal Noel gelut sia di ditu ulah ieu keur carita doang teu batal terap baca Hanafi batal kan aing ka Syafi'i Syafi'i baca teu batal balik aing ka Syafi'i cenah ge urang taklid sabada kajadian teu naon Syafi'i geus aing lah pokona mah geus Syafi'i ieu takwari ieu mah keur carita heulanan keur carita antal je jeung Hanafi jeung awewe Hanafi ieu mah budak batal-batalna batal-batal modar bereuni mah keur carita talpek hiji pagawean teu meunang dua mazhab mun geus samazhab samazhab bae ketika nyana di mazhab eta batal atuh geus bubar masyaallah wallahu yuhibbul muhsinin mudah-mudahan urang kabehan diraksa ku Gusti Allah dibere daek takwa ku Gusti Allah dibere sabar ku Gusti Allah diberi ihsan ku Gusti Allah sehingga orang bisa benar-benar ibadah ka Gusti Allah hingga akhir hayat orang husnul khotimah bisa ngucapkan kalimatun thayyibah di akhirat aya di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahu alam.